Assalamualaikum wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng abdi Yadi Rahman di Wata Bandung. Pokok dinten ieu nyaeta ngeunaan tomat Momotaro nu dibudayakeun di Lembang. Tomat teh beda-beda tur rea rupana. Disagedeungeun tomat nu ilahar dijual dina pasar tradisional kiwari aya tomat nu beda teh nyaeta tomat Momotaro. Hargana kawilang mahal eta tomat teh dibudidayakeun ku petani Lembang. Tur dierong boga pangaji nu mahal. Tomat teh salah sahiji buah-buahan nu ilahar dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Petani di Desa Leungensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuya ngabudidayakeun tomat Momotaro. Eta tomat Momotaro teh mimanda pangaji anu kawilang mahal batang tomat lokal lantaran kualitasna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Paling mangsana panen mumput tomat Momotaro teh kudu teu bisa sawayahna kudu luyu kana aturan sangkan bisa awet tur pangira bisa tetep panjul. Tina langsung geus bisa kataksir yen tomat Momotaro teh lain asli tomat ti Lembang tapi ti negara Jepang. Tutuwuhan tomat Momotaro kawilang langka di Indonesia lantaran kudu ngabudayakeun jeung hana hatut di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna leuwih bangga batan tomat ilahar aya di urang. Matak moal aneh upama harga eta tomat teh kamilang mahal. Eta hal diebrehkeun ku salah saurang patani tomat Momotaro di Lembang. Upama dibandungkeun jang tomat nu ilahar teh Momotaro kantung bedan boh tina wangunna boh tina rasana. Pan kitu deui hargana nu leuwih mahal, harga tomat Momotaro bisa nepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Sakian, hatur nuhun ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.